Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana kumaha damang? Singkuring Kang Asep sareng Bapak Galih Sundara oge Mang Hamim Sumpena nepangan di palawargi sadayana dina pidangan carita Dedemit Rawa Getih. Mangga urang dangukeun jajar salajengna wilujeng ngadangukeun. Si Anam lempang muru ka imah Kidasta. Ayeuna mah lempangna geus pasti, disebut pasti teh geus genah mernah tumanina sabab geus moga modal pamere ti Ratu Lentah teh. Barang nepi ka imah Kidasta, kabeneran Kidasta can init ka sawah. Masih keneh aya dina golodongan geus tarapti tinggal jung. Gening Jang Anam Sinarion oi isuk-isuk datang ka dieu. Aya naon yo? Ceuk Kidasta bari neuteup ka si Anam. Nu beungeutna ayeuna mah katingali cenghar jeung marah may. Punten nye Kang Jojo. Ngaganggu yo isuk nye. Sok atuh rek ngopi. Moal Kang da geus ngopi mah. Rek dahar atuh. Komo dahar may sukenye. Sok-sok ada betung ai dahal teh. Oh, nu soal mah betung, mah cecekolan. Akang masuk heuh ieu mah. Ngabodo. Aya naon atuh? Kieu iteh nyo. Ada nia sabenerna teh obrolan teh. Sok atuh, ungah kanya. Ceuk Kidasta bari milaan ungah ka imah, gek diuk dina samak. Atuh si Anam oge pipilueun hanyat ka imah gek diuk hareupeun Kidasta. Torojol Bielis mawa cai 2 gelas ditamah ku lalawuhna beuleum ranginang. Cenah mah teu boga minyak keur ngagorengna nya dibeuleum dina hawu ranginang teh. Gening Anam isuk keneh geus nganyang. Sumuhun ceuk, aya penyogi ieu ka akang yeuh. Ceuk si Anam bari ngareret ka Bielis anu haita keur nu nabaki dina samak. Sok atuh aya naon teh. Ceuk Kidasta bangun teu sabar. Kieu ece Kang nya. Kamari katanyaan ku babaturan. Manehna teh ngobrol ieun cenah mah boga berlian warisan ti indungna anu gawe di Belanda. Bingung ngajual kudu ka mana. Ka toko da sieun ditipu jeung sieun mahal tokona sieun teu bogaeun duit. Ngoda tukang ku zaman ayeuna berlian teh pasti mahal sadeungkeun urang teh kan ayeuna keur usum kieu yeuh hese duit. Teu nyaho ari urusan nu kararitu. Da akang mapan sok jual beulina ge paling naon atuh bako lolobana mah kalapa meureunnan. Paling untung ngajual jagong. Kitu ge mun panena alus dijual ka kota. Mun goreng mah di imah we di dahar dibagikeun ka tatangga. Teuing tamun euceuna mah. Ceuk Kidasta memang bener teu nyaho. Sabab manehna urang lemur tukang tani tiba heula. Ceuk ece mah ujang mending geus saya tawarkeun atuh ka si engko nu di ditu teh geuning sisi jalan. Oh si engko eta. Saha teh ngaranna teh? Cangcut nin? Lain cangcut atuh, bengcut kitu. Tah eta si engko bengcut. Aya keneh kudu si babah eta teh. Aya keneh, aya. Malah tokona beki gede, ayeuna mah sageus kawin jeung Leli teh. Si eta teh kawin jeung Teh Leli nya. Aduh, milikna atuh gede tah Teh Leli kawin jeung babah. Heueuh puguh ge. Sok coba tepungan tah kasih babah bengcut. Sugan we atuh bisa nulungan ka babaturan ujang. Ceuk Bielis manehna mere bong-bolongan ka si Anam. Puguh we, si Anam bungah tah jadi kieuna. Sabab geus aya jalan pikeun ngajual barangna ka si babah bengcut. Teu lila si Anam di dinyana sabab manehna yang buru-buru ngajual berlian pamere ratu teh ya. Sanggeus ngopi ala kadarna, ngobrol ada panjang lebar. Akhirna si Anam turun ti imah Kidasta,
Tuluy muru deui ka imah nyokot berlian anu diteun dina tas sarta sakalian ngaluarkeun motor. Da ari kudu leumpang mah jauh toko babah bengcut teh. Jong nyon aya nyaman geus aya wawangan nya aing rek ngajual ieu barang teh ka si babah bengcut. Suganya mahal harganya euy. Si Anam ngajalankeun motorna muru ka tokona bengcut nu aya di lemur tatangga. Motor tuluy maju malah mun mangih kudunan masuk digorolongkeun majar teh sieun seep bensin bala wargi. Pinter si Anam teh nya mangah turutan kan gaduh motor. Teu kacatur lilana di jalan. Si Anam geus nepi. Si Anam leumpang asup ka tokona babah bengcut. Aduh, keur nanaon yeuh? Mun romantis kitu isuk-isuk. Ceuk si Anam, manehna pura-pura wawuh lila, pura-pura loma. Padahal macan kungsi wawuh jeung bengcut ngan saukur ngadenge ngaranna. Babah bengcut nu aya dina kursi roda ngalieuk kana datangna sora. Hayya, itu sahat teh we sakakala wawuh ya. Ceuk babah bengcut tina kursi roda. Manehna ayeuna mah geus teu jag-jag jiga kamari sabab ku ayeuna kacilakaan katinggang motor. Nyepangkeun ieu bah yeuh. Uing teh kacenah mah Anyam. Oh Kang Anam, naha teu cucu atuh sakalian ngaran teh. Si babah mah sok ngabodol. Anyam nya Anyam, Anyam nya Anyam. Teu lemut Cibako. Kakaneh teh dieu mah. Orang Cibako. Wawa tumulanya jeung si Dalwan. Kang Dalwan mah dulu kuring atuh. Pan kaowe teh sok meuli barang-barang kaowe utamana barang-barang ketani. Anya kene kaowe meuli pacu. Pacu? Pacu teh naon? Pacu jang macu. Oh pacul kitu. Heuh kumaha ngati mah pokona we mah pacu we. Adi engko atuh kunaon beut diuk dina kursi roda. Lain jag-jag beh hiji mah. Nyaeta kieu ya kecelakaan. Kamari teh nu nginjem duit, apek mah duit teh teu dibayar. Jelemana eueuh teh ka mana? Jantung kamu darah tinggi kamu atuh teh labu di ditu katinggal motor. Motor gede ge rusak. Jadi gebluk kana lomba. Kalunya teuing atuh. Ani ceceh emut keneh teu ka abdi yeuh. Ceuk si Anam bari ngareret ka pamajikan babah bengcut. Saha teh ieu teh nya? Poho deui. Ceuk Ibu Loli pura-pura teu wawuh. Padahal mah eta teh batur salemurna baheula mah. Bu Loli teh babaturanna teh Lilis lanceuk si Anam. Sok kitu ceceh mah. Pinaku poho ka uing atuh. Cing celak-celak saha. Ih, poho deui asli. Beneran, saya mah poho. Ceuk Bu Loli. Ya cepat ajinya teh Lilis teh teh Leli sok punya-punya poho ka uing. Lain Leli. Ayeuna mah geus ganti atuh Loli. Saha? Loli. Loli. Atuh Loli mah mun lol dibeli. Heuh tah kitu, geuning arti. Ceuk Loli geuning ayeuna mah ganti ngaran teh Loli, baheula mah da Leli keur di Cibako nama. Aya naon atuh Anam? Aya penuh saeucik ece ka engko. Sok atuh ngomong. Da engko lagi di dieu ya keur jeung kuring. Ceuk Bu Loli bari tuluy ngahuapan si engko. Si engko teh setruk palawargi, leungeun jeung sukuna teu bisa gerak. Maklum nu panyakit darah tinggi jeung jantung. Sok atuh ngomong aya naon teh? Suga we bisa nulung Kieu nya. Kuring teh boga barang yeuh. Alus barangna teh. Pokoknya mah hebat ieu barang-barang mahal, barang hade. Diukir jereka-reka modelnya alus. Bangunnya mah engko ge pasti bogoh lamun nyempu barangnya mah. Barang naon Anam? Ceuk Loli penasaran. Manehna mah sok curing hak lamun ngadenge aya nyebutkeun barang alus teh. Coba barang naon sebutkeun suka bisa meuli na tuh. Ceuk si engko bengcut. Tah barangna teh ieu. Ceuk si Anam bari tuluy mukakeun tasna sarta ngaluarkeun berlian anu wujudna mirip arca.
Atuh Loli jeung Bengcut colohok sabab manehna oge kakarak ningali barang nu alus seperti kitu. Aduh, eta si Kang Anam boga barang kitu. Menang ngabadog di mana eta Hanam? Cek si Bengcut, jol nuduh ngabadog we ka si Anam teh. Nya aji engko nyanyaon cesok mitnya. Wing mah ieu boga nyukil menang ngabadog. Tapi pamere ieu teh. Pamere ti saha atuh pilaku aya jelema daek mere nu kitu ka maneh. Teu kudu nyaho saha nu manehnya mah. Pokoknya mah ieu teh nya pamere tah tempo ieu barangna. Ieu sertifikatnya tingali ngaran uing tah Anam Jahanam tuh tempo. Nya baru ngaran maneh teh geuning panjang Anam Jahanamnya. Cek Bu Loli nya eceh kadak nyaho kitu. Karak nyaho. Di mana atuh menang barang ieu teh? Kieu ece asal-muasalnya mah kuling cek kungsi nganculkeun urang Arab ka awewe. Awewe eta teh daekeun nya ku kuling dipelet. Jadi we uing ku urang Arab di badan ieu. Cek si Anam bener-bener teu beakeun akal. Sangkan eta barang dipercaya nu manehanana ku si Bengcut katut Loli. Oh kitu ku si ngatur orang Arab jamanenya. Kawe ka urang mana ta Arab teh? Nya ka ulang jauh pokoknya yang komo nyaho. Cing kira-kira kumaha aya dilihat sugan gitu daek meuli atawa kabita kitu barang ieu. Kenapa lah kitu? Teu butuh. Mun sawah tegal kebo huma daek atawa imah kitu dibeli. Anu kitu kenal da moal ngeunah dihaka. Cek si Bengcut manehna mah mungeun meuli barang kitu sabab percuma cek manehna moal jadi duit. Aku mah hayang atuh koh. Cek Loli teu boga duit rek meulina ge gawe duit maneh da we mah teu boga duit atuh. Cek si Bengcut api-api padahal mah dina rekeningna genut pisan duit si ko Bengcut teh. Boga atuh meureun piraku teu boga duit. Beli atuh yang beli. Cek Loli deui ngolo-ngolo jeung rada ogo ka salakina sangkan daek meuli berlian anu si Anam da manehna mah kabita atuh ku barang eta. Koko sok geura dengein nya. Batur mah moal anu bogaeun barang kitu. Batur mah emas oge emas batangan laleutik sagede-gede kartu gaple. Ieu mah tingali atuh Koko. Berlian gede hampir sagede orok. Oing hayang atuh ko ih. Cek Bu Loli ngolo ka salakina. Teu boga duit atuh oina ge mami teu boga duit. Mun boga duit mah gawe beuli ku mami atuh. Tingalikeun sia mun aya dina rekeningna ku mami dibelikeun ka si Anam. Ke toa ka kitu. Tanyakeun heula hargana sabaraha. Mun murah mah nya beuli we ai mah manton da teu boga duit atuh. Cek Babah Bengcut. Sabaraha ieu teh jualna teh Hanam? Teu kudu mahal-mahal, imah harga standar nu aya dina online we. Kamane teh kuling ningali harga dina online mah itu 20 miliar tah sageunya kieu teh. Kitu teh ningali di Turki, teuing di Indonesia mah pasina ge leuwih mahal. Ngan lamun diduitkeun ku duit rupiah mah 20 miliar. Sok kira-kiranya minat teu. Eta teh 20 miliar teh kabeh 3 sekianana apa hiji? Nya hiji atuh pilaku 3 siki 20 miliar mulah-mulah teuing. Di Turki ge malah leuwih mahal nu sageunya kieu mah. Anu 20 miliar teh ku sageunya leungeun, kole sageunya orok juga ieu. Cek si Anam mahna pinter ngulinkeun letah ka si Bengcut. Teu boga teh duit sakitu mah. Boro-boro 20 miliar we mah. 20.000 ge teu nyekel teh. Nya teu nyekel mah, tapi mah dina rekening mah mau nyoba. Cek mami kumaha cek mami heuh. Mami mah hayang pisan, teu kudu kabeh lah, hiji we. Da duitna mesti teu mahi. Kumaha Anam? Bisa kurang teu? Cek Bu Loli kasih Anam. Cong jauh teuing we kurangna. Da imah geus aya puguh sertifikatnya atuh. Mun eueuh sertifikatan mah bisa murah. Kurangan 1 miliar mah turun jadi 18 miliar. Mahal teuing. Mun 10 miliar mah hegae we. 10 miliar mah. Kieu we beakna 18 miliar besok ayeuk mah. 18 M nya. Koko duitna aya we.
Cek Buloli. Teuing ternyawa tuh rekening sabaraha deui sok tinggal di kumami dina banking na geus lila teu nyekel banking kokona ge kan camping teu bisa nyekel HP. Cek si Kobengcut ngarumasakeun maneh geus mercayakeun sagala rupana ka pamajikan nyata Loli. Atuh manehna ngusiwal ngodok tas ngaluarkeun HP tuluy ningali eusi rekening salakina. Geuningan duit teh pas-pasan ngan leuwih 100 juta. Tuh tingali Anam. Duit nanti ngan sakieu 18 miliar 100 juta. Entong sakitu atupan meureun modal ya teh. Ya kuling mah butuhnya geus sakitu. We boga salah ya ke manenam ya. Ke mami oge bisa ya. Kumaha mu kieu? Eta balak dibeli. Mun bisa mah kuranga. Eta barang ditawakeun tanu dua deui ka babaturan orang Makassar. Sabab di Makassar mah jelemana balareungan lah. Ya sok we gae. Cuk kudu kurang lah harga mah ngan lamun ieu laku barang tah engko kukuring dibere bonus kitu tah tina penjualan. Kumaha mun kitu? Tah eta mah bener aloh eta. Bener bisnis mah kudu kitu atuh. Cuangna kudu alus, cuangna kudu loba. Sok atuh tawanakeun. Potong heula barangnya ngalah pugu, ngalah batu daekeun. Kenyang lah. Kuing dibere bonus ke engko. Ngan anu hiji mata imah kukuring dibelina na. Cek Buloli. Nya sok he gae. Mun bisa mah ayeuna atuh DP-an dah bulah. Coba duit jeung keur mayaran hutang jeung keur kawin. Elah gampang. Enak mah kieu we. Ieu barang engke dibayar kabeh. Kukuring hiji ku babaturan si Kokoh 2. Ngan imah kieu ngarah teu ku batur tanu ieu nya, hayang nu ieu tanu koneng alus ieu. Anu leungeun orokna aya gelangan geuning. Ih, mun bisaannya ieu anu ngukirna. Tah, ieu mah kukuring di DP-an ayeuna arek mah. 10% we atuh DP-nya mah. Gede teuing, tong 10% atuh. 1% we arek mah. 10% dina 18 miliar teh sabaraha? 180 juta arek moal. Tapi hayang ayeuna Ngan berlian teu nu iri kuring. gae lah janji sok. Sapuk babadamian manehna transfer duit ka si Anam ngaliwatan banking. Gedena 180 juta sarta si Anam masrahkeun berlian anu dipikahayang ku Buloli. Tapi sertifikat mah teu dibikeun anger dicangking. Aji nyu ye kumaha ye jual aja ye. Ke dipoto dek ditawakeun ka babaturan di Makassar. Lamun engke jelmana geus minna ke nelepok. Kira-kiranya dina keneh moal tah ceu. Ceuk si Anam kadang ece kadang ibu atawa teteh naon we ingetna nyebutna ka Loli teh. Minta waktu saminggu we. Dapan ti Makassar ka dia teu jauh. Ayeuna teh poe Senin. Berarti mulai Senin hareup. Pokona engke ka dieu deui lamun kukuring geus di WA nya. Siap. Nyuhun atuh. Sawangsuna. Meuni teu disuguhan aing mah. Oh heueuh, poho Anam poho. Hampura ih jahanam poho. Hampuranya. Cek Loli bari alangah elengeh poho teu nyuguhan cai-cai acan ka si Anam. Tapi si Anam mah ngasa ukur heureuy. Sanggeus kitu mah si Anam amitan ka Bengcut jeung ka Loli. Tuluy balik ka imah rek neuneun berlian 2 deui sarta samemehna nyokot duit heula ka bank keur mayaran hutang. Di jalan raya anu keur rame ku kendaraan, motor si Anam ngadulungsung nyemprung nuju ka lumur. Mahena geus gilig pikir beureun patekadan. Duit DP ti Loli rek dipake mayaran hutang. Atuh impang heula ka Teh Lilis tunga warung di Lemur Kidul. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Geuning Ujang. Aya naon? Bangun bunga. Cek Teh Lilis. Henteu. Langsung we da nyusuh coba urusan ieu Teh. Urusan naon? Nya urusan nya pokoknya mah. Boga milik rek mayar hutang ka ece. Pan kamari geus disebutkeun hutang abdi teh 18 juta 70 ribu ditambah we kamari nginjem 500 ribu teh anjing. Jadi meureun 18 juta 570 ribu.
Kumaha maneh we da euceum mah teu ngitung. Nya ieu duitnya sok tanima hampura yuh kakanak mayar ayeuna da kakanak moga duitnya. Boga duit di mana maneh? Kilahnya ngobrol panjangnya mah ini mah lusuh hayang mayar hutang ka dulu jeung ka batur. Hai gae, nah imah duit teh geuning asa leuwih. Cek teh Lilis sabab duit teh leuwih ti jumlah nu disebutkeun. Tuluy dihitung deui ku manehanana. Teteh jumlahna teh 30 juta. Ujang, leuwih teuing sia ieu mah 30 juta. Ya sesana ye. Yang jajan si Ujang we tah mah. Ieu mah hitung-hitung tanda mulang tarima ti abdi sabab euceum masok nginjemkeun duit bageul teu kungsi nolak malah mah kuning minang dahar pan di imah euceum. Keun mae ari aya mah da meureun rezeki sararea ngan ieu gede teuing ye. Dunya poho we bisi engke kuning butuh deui gampang nginyeumnya ari aya mah. Nya nuhun atuh ari kitu mah jazakallahu khairon kasiro. Sami-sami ngan mung nepungan dulu sejen jeung geuning sok kitu hodam pasianya meunang namun kuring rek minta tulung ka euceum. Pek teh teuing tulung naon deui? Pangmikeunkeun duit ka dulu nu sejen pamayar hutang. Tah ieu catatanana dina buku jeung kasih bungsu nu keur di Bekasi bikeun duitnya ku euceum nya transferkeun. Tapi hampura yeuh li ngagawekeun ngan kuring mah hoream pangihnya jeung sieun loba tanda tanya we bisi pajarekeun ngajual imah. Heg wae, kadiekeun atuh buku jeung duitna. Si Anam ngasongkeun buku catatan hutang jeung duit sakalian sabab geus dihitung ti angalna. Sanggeus rengse balitungan, si Anam balik deui muru ka imahna. Moal lami teh sakitu we, hampura pokoknya hampura yeuh ngabajega ka teh. Sawangsuna jang bising ke butuh deui mah ka dieu deui we da. Ku ece ge mali ka mana-manakeun. Ieu mah anggap we duit pangih. Kitu we atuh haje. Nuhun, Cuk. Sawangsuna jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga hate boga duit mun 30 juta. Paingan atuh peuting tadi ngimpi karagaragan puluh hayam. Da meureun rek menang duit. Teh Lilis bungah manehna menang duit menang milik 30 juta istuning teu disangka-sangka. Tuna Teh Lilis kocapkeun si Anam anu muru kalemur rek langsung we cenah ka imah Kang Darwan hayang bagi-bagi rejeki kitu tekad si Anam. Geus tepi weh ka imah Kang Darwan. Kasampa Kang Darwan can aya di imah nu ayangan saukur pamajikanana. Kamanya akangnya teh ceuk si Anam. Can balik ngojek. Da ti isuk inditna teh. Nya pan kamari geus minang sadanya teh ya kabuya. Mane mah jeung si akang dinya. Tapi itu geuning tuh akangna balik. Ceuk pamajikan Darwan bari nunyuk kana motor anu nyampeurkeun ka imahna. Nah eta salakina balik ngojek di pengkolan. Aya naon, Om? Aduh, bangun-bangun bunga yo. Aya perlu we saeungeuti ka akang. Kumaha mu cekil hasil minang sadaya teh?
Alhamdulillah ti isuk yuka karak balik. Aya ieu bieu teh aya tarikan kudu narik cenah ka Cikembar. Lumayan tuh menang 200.000. Aduh, eta mah milik gede atuh. 200.000 jamun ngojek mamuleun kudu teu ka peuting mah. Oh nyata ari mah milik. Nganterkeun aki-aki ke Cikembar. Lumayan 200.000, can bensin, can udud jeung dahar tadi. Nah, eta milik gede mah Kang bener. Menyang ngobrol yeuh sakejeung mah. Ceuk si Anam ka Kang Darwan. Ayo atuh ngan akang rek salat lohor heula. Masuk atuh ku kuring dituan. Ari Ujang mah salat lohor. Geus bieu cuma sigit. Cenah bisa we akal ngomongna teh padahal mah teu salat-salat acan. Ka masjid ge liwat teh hungkul teu nyimpang komo salat. Darwan asup heula ka imah tuluy wudu sarta ganti baju prak ngalaksanakeun salat lohor. Sanggeus rengse salat Darwan nyampeurkeun deui ka si Anam nu geus nungguan di ruang hareup. Cing aya naon itu teh? Bangun bungah yo. Ceuk Darwan. Kieu Kang Nyu. Ti saprak minang sadaya kabuya jeung akang memangkukna teh geuningannya. Kuling teh menang milik Kang Nyu. Oh, menang milik naon teh? Bisnis. Jual beli mobil, babaturan haja teh ngaweak. Hayang dipangjualkeun mobil cenah. Mobil naon? Wah, itu apal pokoknya mobil mewah. Harganya ge aya meureun 2 M mah, tapi lakunya 1 M satengah. Mere bonus tah manehna teh. Dijual ka saha mobilna ku maneh? Ka Pak Chandra ning nu urang Cihaja teh ya. Oh, ka Tuan Chandra. Pasti dibeli daman sama jelema jegut ya. Nya kitu tah menang bonus ieu teh. Inget ka akang kitu hayang mere we kitu hayang sodaqoh. Hayang infak da ceuk buya ge kudu loba infak teh nya. Tah akang ge kitu sarua. Tadi menang rezeki gede teh gara-gara subuh infak ka masjid 20.000. Subhanallah atuh. Digantina teh langsung ku Allah teh 200.000 tapi menang ngojek tuh duitna ge. Nya sadua Kang. Bisa haita teh manggih jelema nu ke jajanuk dibere ku kuring 50.000. Nya hasilnya teh gede geuningan. Berarti mulai sodaqoh teh bener nya ngahasilkeun rezeki nu gede leuwih ti misti. Oh, bener kitu mah tak kudu sodaqoh jeung infak teh kitu Jang. Sabaraha menang bonus teh euy? Nya pokoknya mah aya we meureun ikul naon kitu meuli baso mah hayang menyangasaan ka akang yeuh. Aya duit sok lah. Lumayan nih bagi-bagi ka barunyak jeung ka pamajikan bisi butuh, bisikeun ngomean motor kitu. Gede-gede teuing sabaraha teh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20. Nah 2 juta gede-gede teuing euy. Keun mae Kang eta mah lah ngasaan we impak kuning mah impak. Pan piwarangan buya ge kitu kudu loba impaknya. Nuhun atuh. Ngan mun bisa mah pake modal usaha teh Jang duit teh. Kuning teh kieu Kang boga maksud hayang jadi tangkulak bako. Tangkulak bako? Pan geus aya di tangkulak bako mah. Eta mah tangkulak da leutik. Muliana ge pasti murah ka masyarakat teh. Ku kuring mah Kang eta bako teh mun bisa mah rek diekspor ka luar negeri. Uluh, namun lah huta ngomong teh. Lain lah huta anya akang. Da kuring mah sanyatanya. Jadi rek mencayakeun ka akang keur ngobrol ka masyarakat anu sok ngolah bako. Cok ku akang obrolan dibeli ku tuku si Anam hargana leuwih ti tangkulak nu sejen. Biasanya sabaraha akang sajebug teh kitu harga bako ti masyarakat. Ari Bah Doyot mah meulina teh biasana 6.000 sajebug. Kitu oge dibayarna teh engke lamun barangna geus payu. Cing ari Ujang kira-kira wani sabaraha jeung rek kumaha carana atau teknis pembayaranana? Ku kuring mah rek dibayar 8.000 kontan. Komo bakona alus mah hargana ge leuwih mahal. Alus atuh kitu mah. Munang akang atuh milu gawe yo. Nya eta Kang,
Abdi teh percaya ka akang keur jadi marketingna muncul bahasa bisnis marketing akang teh. Hogay ari kitu mah akang meureunnan kengeus asar rek ngobrol ka warga anu sok nyeunan bako da kabeneran loba. Di RW urang aya 60 urang anu sok nyeunan bako teh. Can di RW itu di luhur, can nu di wetan malah mah cenah bejana lurah mah bakona teh pikeun kali 5 hektar tak kebun bakona teh. Pastina oge meureun loba hasilna nya. Ceuk Darwan memang manehna mah loba kanyahona sabab tukang ojek mah sok ngobrol ka ditu ka dieu. Loba pisan bejana jeung loba pisan luangna. Tah kitu we Kang bener, nya mah sok ku akang kumpulkeun ngaran-ngaranna jeung sabaraha harganya keun mae teu rata ge. Misalnya tah Kang Hasdi kan sok nyeunyan bako. Hargana teh Kang Hasdi misalnya 7.000, tuluy bah saha eta teh? Bah lili misalnya 11.000 beulikeun mae. Opan ai bah lili mah jauh kudu ka Cihonye. Lebe manehna teh ditu teh. Teu nyanyaon sok we beuli da kuring mah kuring mobil lamun bener mah eta naon masyarakat ngajual ka kuring. Hebat eta tah cita-cita usaha teh benernya buya luar biasa. Cacak-cacak teu ningali eta wacis yang hebat pisan. Nya Kang asli bener eta mah hebat karasa ku kuring ayeuna. Udah ku akang ge karasa. Geuning ena urang milik ya ti Ujang ye. Minyangka uang jalannya cik kuringnya uang jalan jeung uang rokok cekalan 5 juta ku akang. Teu kurang gede teh. Kurang gede sebenarnya mah eta teh dah hayang mamere mah 50 juta ngan duitna eueuh. Beak dipake mayarnya hutang. Ayeuna mah cekalan heula we 5 juta uang jalan tong ojek sabulan mah. Sok we nguriling ka lemur atawa ka mana wae. Mun beak bensin ngomong ka kuning. Ceuk si Ana manehna bener-bener sumanget dina usaha. Sabab hayang ningkat dina kahirupan utamana kahirupan ekonomi. Nuhun atuh Jang yuh kapercantenanana. Loh, teu nyangkanya si Ujang teh geuningan teu pikeun ka balabah kieu. Kula aya we balabah cot teh. Ikul eueuh mah angge geuning minta daang ge ka akang pan. Kemain unggus we atuh Jang dipikiran deui da ena mah geuning geus aya peningkatan nya ti saprak Minang Saraya Kabuya teh. Ari Kabuya na geus infak acan. Acan da duitnya ge saeutik kenye. Amit heula rek mani itu teh kuat ku hareudang. Jeung masih kenye hayang sane tunuh kuring teh. Cuk si Anam bari harita sasalaman. Atuh Darwan teu bisa kumaha manehna teu nyandet ka si Anam ngijinan si Anam balik ka imahna. Sanggeus balik ti imah Darwan bener-bener cicing di kamar. Nu bebejan arek sare teh lain sare tapi kalakah nyokot pulpen jeung kertas. Manehna nyieun gamar ngarumus strategi keur usaha. Kieu yuh kahayang teh euy. Jadi aya duitnya mah geuning teu susahnya. Aing teh hayang nyiptakeun lowongan kerja iteh keur urang dieu sangkan teu ngalalangul. Sangkan teu jalaudi. Ya judi teh sabana mah ngasa ukur hayang nyangan untung ku enteng kaasup aing. Mun bisa mah urang dieu teh tong jaludi tong marabok. Nyangan aing meureun kudu nyieun kasibukan supaya malahna poho. Tapi kumaha canana nya nyuh. Rada dieu kana sila. Mudah-mudahan Gusti Ratu menai ilham. Gusti Ratu cing papalanan ilham ka sing kuning nu aya di Cibako. Mudah-mudahan dugi ka Nyi Ratu. Ceuk si Anam nyamat ka Ratu sagal rupa teh ditumpukeun ka Ratu. Bener-bener rane jeung nyaluuh ka Ratu. Teuing kunaon jeung teuing kumaha ti mana asalna. Si Anam jadi cerdas. Harita oge sanggeus menyambat Ratu boga ilham anu hebat luar biasa. Si Anam ngagarandang sorangan.
Aing mah kieu we nya mah yeuh. Mimiti ieu barudak rek cina ngumpulkeun runtah. Tuluy aing rek meuli mesin keur ngolah runtah. Engke runtahna cina jadi gas. Gasna dijualan ke masyarakat, duitnya keur marana keneh. Aing mah modal tabung jeung modal mesin. Kabanyaran loba runtah di dieu. Runtah plastik, runtah kardus. Utamana mah eta runtah ulut cangkang inyuman, geuleuh aing mah ningali lagi. Benyana kudu kitu jiga nya yeuh. Ceuk si Anam, otakna berlian pisan palawargi, hebat kaasupna sakitu mah. Sanggeus kitu, ngitung deui jeung ngagamar deui kumaha tata jeung carana nyieun gas tina sampah. Tuluy ngabayangkeun anu sejen. Eta mah nyanyaki nya kana runtah cote. Ari awewe nya kumaha sangkan tong ngalalangul tong gawe ka pabrik deungeun di dieu we atuh dilemul diberdayakeun ku aing. Awewe nya kumaha yo. Ceuk si Anam bari ngusapan tarangna sugan we aya ilham ti ratuna. Keur kitu nyeh seuri deui. Kieu yeuh caranya ikeun awewe mah. Nini tah cina ngahamplas nog mari jijieun nog asin ku ibu-ibu. Tak engke budak ngolahnya nyieun wadah nyieun kantong tina kertas urut. Dereka-reka dicet di kitu di kieu make tali jeung make pita. Jadi we nog asin teh di wadahan di pitaan. Mah dijual di warung lemur ieu bisa asup ka supermarket. Malah jigana ka mall ge asup aing mesti kituan mah. Ane kitu yo. Tapi aki-akinya kumaha nya? Lang deui si Anam ngahuleng hayang mere pagawean teh ti mimiti nu ngora tepikeun ka aki-aki kumanehna ti mere pagawean. Bener-bener otakna hebat palawargi. Teu lila tangah kana lalangit teuing naon. Terus tungkul deui. Pok jiganya aki-aki mah moe jeung mungkus bako ku kararas. Ya lamun dibungkus ku plastik mah lain rasana atuh. Geus lobah rasana. Ku kertas mah basuh ke saabtina bako. Kalakah cepel kertasna. Berarti bener aki-aki mah kudu mungkusan bako ku kararas jeung moena. Kuninya we mulai sabaraha kitunya. Ulah kitu ya. Bener-bener tuh jadi awewe ngola, awewe konot jeung ibu-ibu. Lalaki ngola, bapak-bapak jeung aki-aki kabeh gablek pagawean. Diciptakeun ku si Anam jahanam. Benernya eta ngaran jahanam teh jadi alus ka aing geuning. Gustina tuh nuhun tos mapanenan nami jahanam ka abdi yeuh. Ceuk si Anam manehna reueus dibere ngaran Anam jahanam ku Ratu Lentah. Anu ceuk pikiranana gara-gara ngaranna ditambahan manehna jadi cerdas. Sanggeus grafisna beres, sanggeus strategina beres, goledag ngagoler. Maksudna mah rek sare kertas ditelepan bus kana loket. Tapi barang rek kalenya pisan, kadenge HP-na disada jeung ngageter, atuh manehna reuwas. Tuluy ditempo saha anu nelpon ka manehanana. Caha eta nya. Ngaranyan aduh aing mah jeung fotoan di WA nya ge. Sieun teh naonis euy. Ceuk si Anam manehna ngantepkeun HP-na disada. Tapi handphone si Anam disadana geus leuwih ti 3 kali. Atuh si Anam penasaran, tuluy HP-na dicokot sarta nu nelpon teh ditarima. Halo? Palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.